sabab kamari mah ulah atuh teman tadi di dua tempat angkat kuring ge begitu jin mimba da undangan ka anu ulah umi tungguan teh jin atuh ngapel panitia kieu di mana atuh di mana bae begitu ya kumaha tadi atuh teu kumaha tadi kayak gitu kieu bae lain cenah ieu kondangan kanu kaula mohon maaf indung kula teu izin ulah karak mamang ngundang presiden ta jenderal ta lamun indung aing teu izin moal sabab moal aya aing meneueuh indung bapak aing moal bisa kieu lamun lain doa indung bapak kaula betul mohon maaf cek ulah waduh atuh kumaha kula geus kieu atuh sabaraha ka sia bae aing teu meunang geunung aing jadi atuh kumaha kitu teu bisa cek ulah moal mung aduh cuma ikut kumaha cenah jamaah geus bisa kumaha onam mang onam teh teu kumaha wakil kada datang ika dia Masya Allah dua tempat eta Ustaz Budi atuh wali ya wae 20 juta depan eueuh ari ka dia diizinan atuh moga-moga bae kagantian nu kamari anu liau teh kitu atuh berapa jawa anu loba dan anu loba budak 20 juta terus ya hiji lamun jalma sok ngayakeun muludan bakal aman hirupna satahun syaratna nyumbangna sadirham sarua jeung 1 juta genep hartos sabaraha cenah tuh lebah duit bela launan nak non sakno ulah itu ulu gimana ulah benak ulu tahun harap waduh lamun kieu kayaan tahun harap aing 2 juta amin jarobal jadi 2 cek saknawi tanara lamun ahli kampung sok ngayakeun muludan maka eta ahli kampung hirupna ku Allah bakal dijembarkeun rizkina satauneun hayang jembar rizki muludan gedekeun enggak sekudu make wapak deui eta wapak asli mah imah wapak geus dianggel mana muludan 20.000 bal mempan wapak siangan bo bedakeun ka salaki ditakeun salaki teh teh berusaha pah yang maju tuh atuh buku be muludan bakal jembar rezekina satahunna ya Allah nu dagang bakal untung amin amin nu tani bakal hasil amin nu bisnis bakal unggul amin Masya Allah berkah mulut amin amin ya Allah hayang jembar rezeki ya calalah biar ngomongna ai kana muludan pelit cinta ka Rasul hongkorong aya keneh boga itu ngadekeun salaki habak terus nu katilu kita nyaritakeun muludan ieu maka karena pemanasan nya pemanasan ieu mulut aya geus ngaji muludan taca kedeung we babak kadua 5 menit deui 2 sing sabah tilu gitu lain 2 tadi 2 tilu sing sabae jalmana nu sok ngayakeun muludan maka naon nu digeurenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul amin jarobat amin makana ibu bapak lamun endek ngahadiran muludan neng geulis bageun bujur hauk pemuda kasep euy pemuda euy bo mun endek ngahadiran muludan naon nu digeurenteskeun dina hate ya Allah, ulama tadi geureunteu di imah. Gusti, abdi sedang hadiran maulidan ngiring jeung rencang abdi Kiai Muhdi di Cilaban. Ya Allah, abdi janda pura dosa. Tetap pertama yang disapaatan Kangjeng Roh. Ya Allah, umi abdi sing dihatur ya Allah, abdi hayang boga ilmu anu manfaat. Bisa olehkeun putra-putri abdi. Naon anu digeurenteskeun dina hate bakal dikabul ku Allah. Sok wa digeurentes hayang naon? Lamun santri datang ngahadiran muludan hayang boga ilmu anu manfaat geura-geurenteskeun kena hati ibu geurenteskeun ya Allah salaki deukeun ya Allah
musuh ya musuh pak salah ki abi Allah wala kalakuan mana salah kita usaha ya Allah listrik dicabut ya Allah listrik mudah temaya ya Allah anak 20 hiji kuari kedeunah deui ya Allah moga-moga ya Allah aya rezeki teh menambah ya Allah moga-moga ya Allah ya Rabb naon nu digereteskeun hate ya Allah aya kabayar utang Allah aya anu salaki ya Allah sing bageut anak sing saroleh ya Allah itu tadi na hate tabuta dina hate kos kitu nya euy niatan dina hate sok gerenteskeun kuari tak hayang naon pemuda euy gerentes nat ya Allah yang kawin ya geus ngalamar 7 kali di Ciduhan bae ya Allah dukun mah geus 13 ya Allah temempan bae ya Allah banget abi nu koromot beun ya Allah geuneuh kalebatan jantung ya Allah tapi tetap abdi yang laku ya Allah berkah maulid cek ijabah ya Allah ayang mah si Dewi ya Allah abdi hiding sadaja mina putih geus teuing sugan itu oreo bae ya Allah moga-moga ngajodoh ya Allah berkah muludan ya Allah isuk-isuk kling BWA Assalamualaikum cager kakemon gimana Amon sehat sehat mohon maaf ya ini sama siapa ini sama Dewi oh Dewi ada naon malum lah orang Cilapa tetangga Kimudi lah ada naon Dewi tidak ada naon ini sinarian Dewi ngawe aduh kok sinarian iya Amon ya Allah Dewi juga aneh iya makanya Amon kaget tapi campur bunga deg-degan ini juga ini katanya Dewi juga aneh kalau dulu emang lihat Amon emang geuneuh tapi kalau sekarang aneh cina Dewi juga ini sekarang ngeruhai jadi Dewi selalu teringat sama Amon ya Allah ya biarinlah Dewi pasrah walaupun Amon geuneuh yang penting setia jadi Dewi mau ya maulah ya Allah selalu terbayang nah manjur ya muludan ya muludan manjur ya sok naon nu digerenteskeun bakal dikabul ku Gusti Bu kuring gaduh rencang gaduh kawau boga rumah tangga bah geus 12 tahun teu gaduh putra biak Jampang Surade Madura Malaysia Singapura jeung jelema mampu ai barang geus kitu manehna teh teu dibere gaduh putra bae ku Gusti Allah begitu anjeunna ngobrol jeung kuring tapi cenah haji ka haji teu putus asa nem terus-terus sampai nyareat coba haji boga solusi cek kuring ka haji pernah teh kieu geus ya aya keterangan hiji ulama sajalma nu hayang ngasil maksud ayakeun muludan niatan hayang naon bakal dikabul ku Allah geus ka haji ngayakeun muludan niat hayang bogaan eta kulataran jelema beunghar ngayakeun muludan sorangan bae beak 300 juta Pak menjid kebon lagi opat ngondang masyarakat tetangga kabeh diundang sedua desa ya Allah kabeh daralahan menang 1 tahun setengah datang ka imah kuring bari ngagabruk ceuring haji alhamdulillah syariat mah haji hakikat mah sadaya ge kersa Allah baju mah haji alhamdulillah ka haji dibere saran ku haji ngayakeun muludan geus muludan ka haji alhamdulillah masyaallah ka haji di ku Allah dipercaya dibere katurunan jadi ka haji alhamdulillah kuari boga anak alhamdulillah tiba majikan luka 2 akur bapak-bapak ulah sieun-sieun Pak akur ibu-ibu tolol atuh lestari nu penting mah boga bitina mah ya Allah cenanya barang tiba bicara kedua ulah gitu nu penting mah boga nu penting mah boga berkah muludan dikabul ku Allah boga anak ti pamajikan anu akur bapak-bapak ulah sieun-sieun emang sieun-sieun Masya Allah mata kemun jelema hayang no sulit hasil maksud hayakeun muludan niatan hayang naon Rabbana karim makana ibu hadir ka dieu dengekeun hadir kana muludan hiji ulah karena mubalek 2 hadir muludan ulah karena berkat lamun ibu jeung bapak karena berkat maka darajat ibu jeung bapak dipaireun Allah dipaireun Rasul hanya segede berkat
mohon maaf sangeunah-ngeunah na pasakan, sangeunah-ngeunah na kadaharan, ieu melon, ieu jeruk, ieu salak, ieu jambu, ieu mah daging kebo, ieu daging embek, ieu lauk bandeng, ieu mah lauk usam. Hadirin, ngeunah na hanya sebatas tikoro. Lewat tikoro ngadungkuk na peujeut sabae-sabeting naon ngaranna? Tokang. Sugan ieu di jero beuteng ya. Sugan Pak, heuy Bah. Sugan di jero beuteng pas sini leok genjer jeung sardencis. Sugan di jero beuteng teh pas saya cek sardencis genjer minggir sia. Sia mah di Cilaban. Sia mah di lembur Kiai Muhdi, di lembur di sawah di tina leutak. Minggir. Sugan tah cek sardencis. Aing mah sardencis. Aing mah di make kaleng di pabrik. Udah ngahiji sia jeung aing. Teu bisa kitu. Cek genjer enggak bisa gitu cis, lamun lu busiat gua tokai, bahkan lamun kurang ngehiji atau lebih pedok tain aja. Awal eta makan di mata dunia ibu hadir karena berkat, hei menang berkat baik nuhun, baik ulah ngomongkan sebab tujuan orang mah mulut hati. Awas ya mesti ngomongin. Iya kan anu parah sok ibu-ibu. Coba ibu Pak, ulah terpercaya ya. Mulu dan tibeurang, prasmanan ngabring anak yang cumi nantuk kabeh di bawah. Awatas, jeruk opat asukeun. Jeung anak bebas jeung anak. Ieu mah kabeh sia Kiai Muhdi ya sia beak kabeh cawil. Mah tuh deuh tas deuh. Belasmanan teng beres prasmanan. Woi, beres teh prasmanan. Ih, sering ngomong ke. Cenah prasmanan. Atuh naon teh cenah prasmanan? Atuh urap cenah eta cenah endog ara ramin kieu bek nu dibala pot dog amin betulan. Terus naon teh atuh eta cenah. Aya cenah aneh pasakan utang oleh kulitang ieu. Majikan aing bumbu meta keur masak mie hayang dahar udah naon cenah mila age usam besor herang terus aya ge kutang astagfirullahaladzim cai kutang mah paling kulitang oh eta singketan eta jam orang main singket beda naon ge oh ngomong kali betul hal arti kepo beda naon eta aing betul hal arti ka budak kuari nah naon ge disingket bae pede percaya diri maju naon deui tah OTW disingkat bae kuari mah mata ke kolot baheula ngaharulung beh. Atunya iman tanpa ilmu luntur disingkat ITL. Iman tanpa ilmu lun disingkat jadi ITIL. Apa beres kabarin terus King 2 menit deh guys nggak Cimudi ke sejam perjanjian sejam mau naon dewe kemajeng bae kita lagi bingung di mana babaturan bu bener datang salah tadi di babaturan bingung ya untuk imak ibanya kiainya imak sapara ngondang sapara nyumbang gitu cenah kula mah teu dibayar balik ke dia ikhlas ridho dunia akhirat ai teu boga kaisin mah Allah kirain jadi ngacok ieu ceramah di sawah ya tiga anak ketempelan juri Jawa pada yang main terus laju cenah kiai naon tujuan ieu maulid nah urang langsung bae lah tujuan bae nya geus penting yang geura balik Angin nyawa ngaledek lah namanya tadi mantep gitu ya tak kerkor ya tak anginnya ngaledek yang nyaho nyata tuh bagus Fikri kori di Serang ayah Abdullah Fikri Jambi ayah
aya Rajib Pandi mi Aceh tama jeung tudun Aceh. Ieu mah teu bagus Fikri ya. Eta mah terang pada teralitna eta mah. Jadi bakat kori. Mantap ibu nu nyaho kana bakat anak. Dengekeun. Nu nyaho kana bakat anak mah ibu. Kan gitu lamun anak leutik-leutikna beuki hujanan daftarkeun angkatan laut. Lamun teu leutik prat minimal handshake. Ibu nyaho bakat anak mah, bapak mah eueuh teh nyaho. Bener teh? Mun ibu mah jeung ibu anak bager. Mantap Madrasatul Ula indung teh madrasah pertama. Mantap munasabah mang santri pamuda urang dititah neangan pamajikan nu solihah. Kajen teh urang teu soleh tapi anak pamajikan mah hayang nu solihah. Nah sebabna kesolehahan seorang istri menunjang kesuksesan anak. Enggak, sekolah mah ibu ulah mikir ke salaki, bodoh teuing salaki ieu datang bae ka imah urusan salaki urang, di luar ada salaki batur bodoh teuing. Geus ceng, neng, mama pokona mah harapan emak aceng jeung neng. Geus ka ditu, bapak ayeuna aceng geus belajar ngaji mah hok usaha kana kumaha didoakeun supaya hasil. Bodoh teuing bapak sia ieu. Sabab menunjang kesuksesan anak. Udah ibu ya kieu ibu mah ya teh keleutik teh sembarangan, anak keleutik. Salawatan ke ibu. Wujud kidambang komu khalafatul kiamu binak wahdaniyat kodrat. Anak orang umuran 3 tahun 4 tahun ulah pepetalan ulah cacadelan. Mentang-mentang budak leutik urang mah ulah kudu aslina bae aya eta budak leutik sakamampuna ieu mah mentang-mentang budak leutik keneh wujud inam ako uola atulil awa ici iau ya kumaha iau inatni akna iyat ukno ilokna moal bener dia. Urang biasa pe wujud kidambang komo khola kitu beungeut aya anak sabisana leus teuing jageus kitu mah moal kitu. Benar. Dong anak kula Jibril Mikail Israfil anak kula teh kana urang 3 tahun Jibril Ikail Israfil Anyoil ulah Anyoil kasep teu bade ceng lan Azrail Anyoil anu teh kana dia tulis teh pandau leutik mah kadang-kadang teu bisa nyebut kana roko yoko be aing cenah manggih oyai dina iyang gua dicoyok lewat iyo-iyoyan huyuna cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Kiai Muhdi, sawara mahal ya. Ih, beneran. Namun ku jauh dibayarna ya 100 turuin. Walladzina amanu bihi wa'azzaru aledek cerminau tolol ngaledekan kiai bisa gitu bisa lah وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق مولانا العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo, Pak. Kan gitu, urung salam kori mah. Lain deui lah. Pernah kula aing kitu Ustaz Fikri kurang itu kerbayu Ustaz Fikri tadi diajak tok kurang kula. Haji Badul Cisoka. Haji Badus Ustaz Fikri kemarin nu ceramah aing nu ngaji. Bukan emang bisa aing gitu. Enggak. Pernah ngilu lomba lah. Ye, ngaledek deui bae percaya. Satu bangsa ngaledek aing ya. Tidak kayak begitu. Iya suara saya sesak ya. Tingkat desa maju, kecamatan maju, pas kabupaten balik kayak. Can beres aing balik heula. Cek babaturan, cenah mah kunaon balik. Atau aing boga rasaan lah moal meunang aing. Tapi jangan coba-coba Anda lamun jelema geus ngalaman mah. Seberapa? Daripada ente can pernah ngalaman. Hayang ibu-ibu bahagia. Pemuda hoi. Hayang bahagia. Mantap naon ganti karena masih bahagia. Oh benar. Bahagia. Mun hayang bahagia ulah dikaitkan ibu harta, tahta, wanita dan jabatan. Teu bisa. Si anu nu senang mah haji anu mobil nage 34. Lu boga mobil hari hulu, da can balik 2. Amanah bil aing coba situ tanyakeun salamat apa teu. Ieu can balik jam 2 peuting teh bisa mall. Mikilar mobil. Mending dewek boga mobil teh pikiran naon. Bener teu? Cenah si anu nu senang mah haji anu sakali panen cenah 200 ton. Musim hujan panen pare teu kapoe stroke. Mending mamang teu boga pare. Tapi nyatu. Cenah si anu nu senang mah kunaon kitu iman ge 3 tingkat. Iman teh pacara lape. Bener. Angel kaboga anak. Di darang papanggi. Kulit kurang 3 kamar, keluar papanggi deui, keluar anakan terus. Da papanggi bae sal jadi mamajikan. Jos deui. Alabatan tumbung meong. Aduh. Ya dah, ya. Hei. Belum tentu bahagia. Cenah nu senang merentu ya itu kang ceramah. Bare ceramah nyarakan jelema balik, dibere duit, bare cau, bare berkat. Aing mun dibere bentuk or. Tah eueuh nu ngeunah. Di dunia kesenangan hanya ukur pal hadirin sangka jeung sangka unggul. Bener teu? Teteh merenungan mah siapa teh nyawan doang benak usuk. Musa urang meureun teh haji nu bora-bora. Tuh kabeh ka ditu bener teh. Jadi lamun hayang senang mah ibu ulah dikaitkeun harta, tahta, wanita dan jabat. Mun hayang bahagia cek Allah ya. Falladzina amanu bihi wa azzaru. Ari bikeun jalma anu beriman ka Allah Subhanahu. Hiji kalau bisa disimpulkan geus lamun hayang bahagia nu kahiji modal naim, nu pinter bisa bahagia modal na iman, nu bodoh bisa bahagia modal na nu beungar bisa bahagia modal na iman, nu miskin ge bisa bahagia modal na pejabat bisa bahagia modal na iman, rakyat ge bisa bahagia modal na iman. Seluruh manusia rugi di alam dunia illal ladzina amanu, kecuali jalma anu iman ka Allah Subhanahu. Sanajan sagede kuman keimananna bakal diangkat ku Gusti Allah, diasupkeun ka surga melalui syafaat Rasul. Amin gitu. Bae. Padu ke jaga ieu neraka ditutup ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah Muhammad bisi aya ken umat anjeun nyelak. Ayo, tangan. Pintu neraka 7, surga 8 bu. Eta Rasul tina kain sampai ke 7 neraka, neangan urak, neangan beungeut kararieu. Ya Allah, barang di dieu budak Cilabat doang. Sia urang mana cek Rasul Cilabat. Rasul gegeran angkat teh kawawa, cek panas. Sia tetangga kimudinya dulur misang. Ya Allah, kumaha tadi bisa masuk ke neraka. Ulah lo ngomong gegeran Rasul kayak baik, terus di darat kayak geus mancat geus mancat. Aisyah Islam atau Islam Rasul, sok salat. Idul Fitri doang Rasul. Pernah siap puasa, nanti lu boy.
Pernah maca selawat aya petir doang. Pernah ngilu sedekah mulut nganyumbang sabezek 10.000 dapat berkat opat. Udah kumaha? Langsung diangkat ku syafaat Rasul. Islam sia Islam, iman ka Allah, iman ka Rasul, iman. Geus modalna nu nyalametkeun urang fi dunia dan wal akhirah, senjatana pendasina ialah ngan kandel jeung tipisna iman hiji jalma kumaha cintana ka Rasul. Geus sakitu patokanana. Mun diajak muludan, hayu muludan atuh hayu. Ipis. Doang silet. Hei, kumaha muludan? Siap. Kos gentong tapi mana? Amin. Amin. Wih, amin gitu. Amin. Des ipis jeung kandelna kaimanah di jalma kumaha cintana karo kitu we atos patokanana. Kartos. Hiji tak iman ka Allah, nu kadua percaya ka Nabi. Urang teh umat Kanjeng. Bahkan Rasul bakal nyafaatan urang teh. Nu kadua, nu katilu mun hayang bahagia, alladzina amanu bihi wa azzaruhu. Kudu nyagungkeun ka Nabi. Tah, pancen Nabi tos teu aya, mohon makomna di Madinah, Rasul tos pupus. Ngan ingat cek Rasul, ana fi qabri hayyun tariyun. Aku di dalam kubur kata Rasul hidup nyata. Rasul mah nyata hidupnya. Di jero kubur teh Pak. Itu cek Rasul. Man shalla alayya shallaitu alaihi. Sajalma nu maca sholawat ka aing cek Rasul, maka aing bakal ngadoakeun ka eta jalma supaya eta jalma meunang rahmat. Wa man sallama alayya sallamtu alaihi. Sajalma nu uluk salam ka aing cek Rasul di mana bae, teu kudu di Madinah, cukup di dieu. Sallamtu alaihi, maka aing bakal ngajawaban salam eta jelema. Mantap pun kamana bae ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dileuweungkeun nyasar. Assalamualaikum ya Rasul. Ieu mah dileuweung nyasar. Engki. Ulah ngaganggu anak incu dek liwat itu juri kayak gitu bos ya. Ulah kitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abdi nyasar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kitu. Atawa aya hiji deui lamun urang dileuweung nyasar. Ya ibadallah. A'inuni biquwwatin wangsuruni binusratin. Eta mah teh bisa rese. Ya moal rapal bener. Langsung ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kitu kadenge ya Rasulullah. Ya Habiballah, ya Nabi ya Allah. Kitu. Urang nyasar ke beurit orang Bandung kolot baheula teh mah dileuweung atawa di mana-mana ulah cara kolot baheula. Aya kolot baheula mah ngajarkeun. Lamun urang di parapatan opat, ieu ka mana kuduna? Ieu ka dieu teh nyaho, ka dieu teh nyaho. Ieu urang boga tujuan ka anu. Waduh nyasar dileuweung. Aya parapatan opat, cek kolot baheula deuleuh kanjut. Ka mana layarna? Lamun layarna cenah ka katuhu, belok ka tuhu bae. Mun layarna ka kede, belok kede. Cek aing eta malamatan Kompas aya kitu. Eta mah ilmu kolot baheula. Aya eta kolot. Kolot anjana kolot sari anja. Cek aing kumaha lamun segede berenung eta ka mana lompatna eta. Wa azzaruhu. Tak urang tujuanna ngagungkeun ka Rasul seueur. Sok ayeuna urang muludan ngagungkeun Rasul. Urang maca shalawat ngagungkeun Rasul. Artos. Hayo sakamampu urang Bu, ku ucapan maca shalawat, ku kalakuan urang naon bae. Nu penting aya manfaat pikeun awak urang, pikeun agama. Wa azzaruhu agungkeun ka Rasulullah. 2, 3. Wa nasaruhu tulungan agama Nabi. Pakai agama Islam. Jelema kuari geus loba kaluar ti Islam. Akhlakna nonton orang kafir, benar? Deuleu anak urang, make pakaian luhur nongtot, handap nengtet. Gigir ngelel, gigir ngolol. Make baju 5 recet persis doang nangka di karungan. Belum bawa plik ya Allah bakok jelas nama kuari itu nanaon anak kurang kuari dietakeun coba dihalokeun urang coba neng make jilbab tapi make tiung mah menconge tegara kadeuna conge make ti nanja ya rapi gini kayak aing kayak nyaho
banget tuh kali di mana mah belang hari belang kali kiai dan sudah dia berjalan wa'azzaru wa nasaru tulungan agama mantak anak orang kenalkan ke Islam pakai akhlak Islam kakolot sing sopan ilmuan heula di dia tempatna di nu Kiai Muhdi gampang kan ya geus bisa ti dia leletikan bisa jeung pribadi mangga anu teu bikin apa aya geus mondok mah teu ditah jadi kiai kabeh henteu sebab eta mah fadl ti Allah omang teh teuing nu penting jeung ur sebab salatna kawajib puasa ge kewajiban ur ja eta berarti ilmuna kudu terang kudunya nyaho kartos wana suruh sok anak ke madrasah keun isuk SD tos doon madrasah dipenting teh belajar maca Quran teh belajar praktek sok kartos ibu dasarna kudu jadi kiai kabeh bisi berebut berkah lamun kiai kabeh atuh aya bagian cawu urusan misalkan ieu kiai eta kiai sahul kiai kiai sahul ya kiai itu kiai ribu kana mulana ya aing ngeramansa di dia ya wa nasr wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah terakhir lamun hayang bahagia kudu mengikuti Al-Qur'an berarti dangukeun ibu ya lamun jalma geus iman ka Allah percaya ka Kangjeng Nabi daek ngagungkeun ka Kangjeng Nabi kumaca salawat kumuludanana wa nasru nulungan agama Nabi sunnah Nabi dipake qobliyah ba'diyah rawatib duha awabin tahajud lahadri kan itu mengikuti Al-Quran baik baca Quran mengikuti Al-Quran nembe menang jamin nanti Allah ulaika humul muflihun eta jalma bakal bakja di dunia jeung di amin ya rabbal moga-moga orang berkah maulidan termasuk jalma anu bakja di dunia jeung di akhirat kaharti aduh nggak sakit tuh bae moga-moga aya manfaatna laras hidayah taufik ya Allah lepat kebaduan kuring Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.